Tah jadi si melak alpukat teh upamana bos dia hiji make antara kana tangkal nu ieu teh make antara make jarak moal alpukat teh pan bingnya kikiring bing alpukat teh ditu. Tah jadi si alpukat teh bos di dia hiji tah diukur ya kurang teh make antara ka dieu jauhna gitu make jarak moal jadi kana teh matak balanya jadi matak bala. Tah jadi alpukat khusus imah khusus alpukat. Tah alpukat dia menang ored jarak ka dieu sabaraha jarak? Sabaraha jarak ka dieu na? Oh, alpukat deui, alpukat teh dia teh. Ulang ngalieureun batur, Kang. Kan? Da pepelakan teh kudu ekses jeung jentre. Dia kapan nya ye. Cek Akang ukuranana sakitu, abi pan hayang apa jarakna? Apa da ieu ge moal teh nyaho masalah jarak mah, da moal aya nu ngirim gitunya. Ngan ngeureunnan alpukat tungkul ngirim binihna. Jadi cep di dia tapi dia teh make antara ka dieu. Jarakna? Teu alpukat deui, alpukat. Di dia teh melak bos di alpukat teh. Salilieur aing mah. Di dia teh ka ditu. Jarakna make jarak deui. Moal alpukat bos tuh perantara renggangna kitu. Ai jarakna? Moal. Jarak memual. Jadi khusus alpukat. Ti dia alpukat? Nya. Jarak? Moal. Ti moal ya denge kan gara moal. Nah atuh jarak. Jarakna. Hah? Jarakna sabaraha jarak? Moal ku alpukat mungkul. Ai jarakna? Dah, lamun di dinya hayang eta make jaraknya, make jarak. Tang kan lamun melak sahang make jarak. Pedas, melak pedas. Make jarak eta mah. Bos jarak, tangke supaya pedas ngaribonan kana takal jarak. Maksudnya lain tangkal jarak, tang sudah dipahen. Jarakna ti dia alpukat jarak ka dieu sabaraha jarakna. Oh jadi ari jarak yang antara teh sarua. Eta keneh atuh manis sok nyeun ngariwah. Ai kumaha ngabejakeunana ka barudak. Atuh teh sugan teh make jarak moal urang mah alpukat tungkul khusus melakna kitu. Ya jadi kitu eta teh. Bener. Tah jadi ulah jadi sarua ai jarak jeung naon? Ayo perantara. Antara eta sarua keneh ulah salilieur batur. Bayangan kenteng di dinya.